Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadtu jeung ngaluarkeun siiran kula li ghairihi kagungan lian Imam Syafi'i. Tamannaitu an tamshiya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununun wa laysa iktisabil mali duna masyaqqah tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Wa ansyadtu sareng macakeun syiiran kaula li ghairihi kagungan salianti Imam Syafi'i. Tamannaitu ngarep-ngarep tamannaita ngarep-ngarep anjeun antamsya kana lempang anjeun faqihan jadi ahli fikih munadhiran tur ahli munadharah bi ghairi ana'in bari henteu aya kamasakatan bari henteu aya kapeurih wal jununu sareng ari nu gelo pununun eta teh rupa-rupa sabet-sabet anjeun ngarep-ngarep kana jadi ahli fikih anu pinter jadi jama anu pinter munadhiron bari tukang munadharah ahli munadharah bi ghairi ana'in bari teu aya kapeurihan kasusah wa jununu jeung ari anu gelo teh rupa-rupa jadi termasuk anu gelo termasuk anu gelo cenah jama nu ngarep-ngarep hayang jadi jama pinter tukang munadharah ahli munadharah tapi eueuh kasulitan eueuh anu ditempuh eueuh kasusah eueuh kapeurih itu hayang bari senang hayang menang ilmu ladang enteng hayang untung ladang enteng dagang bandeng di Bandung untung ladang enteng eueuh hartina mah eueuh untung ladang enteng hayang boga ilmu hayang jadi jama pinter tapi teu daek beurih dak saur ulama mah kudu daek peurih amih aya peurah cenah kitu hatina peurah teh loba ilmu lamun hayang loba ilmu kudu daek beurih masakat. Lalu bating sare tanu kitu teh malah saur dina ieu siiran mah kaasup jama anu gelo kaasup jama gelo gitu ai gelo teh rupa-rupa ain anu jalan-jalan di jalan bari di tataranjang wungkul anu hayang ilmu bari teu daek peurih oge teu daek masakat teu daek sangsara teh kaasup jama nu gelo walaysak tisabil mali duna masyaqqah
eueuh dina cara ngusahakeun harta banda anu teu aya kasulitan, teu aya kasusah, teu capek gitu. Dina ngusahakeun hayang duit oge, hayang harta banda moal aya moal manggih cara usaha anu henteu capek. Eta kula sok nyebutkeun capek. Da moal aya usaha anu teu capek. Arek jadi tukang dagang pasti capek. Tukang tani capek. Di kantor capek. Di sawah capek. Di kantor ieuh teu panas. Nu panasna otak. Di sawah di balong rada tiis ku cai. Panas di luhur. Panas di luhur kan otak rada tiis. Kabeh oge mau masakat. Tahammalaha. Jadi kabeh oge ngaran ngusahakeun harta banda atawa ilmu pasti kudu aya masakat. Fal ilmu mangka ari ilmu kaifa yakunu gitu. Neangan harta bae pasti kudu aya kasulitan, aya kasusah anu ku urang dihadapi. Itu. Mangka ilmu oge sarua bae. Malah lebih sulit dina masalah ilmu pasti. Qala ngadawuh Saha Abu Thayyib, Syekh Abu Thayyib, walam aro sareng teu ningali kula fi uyubin nasi dina kacacadan manusia. Aiban kana hiji aib kanaksil qadirina saperti kurangna jalma anu mampu alat tamami kana nyampurnakeun. Saur Abu Thayyib mah kaula teu ningali di hiji dina aib kagorengan aya aib teh. Dina kagorengan manusia anu saperti kurangna jalma anu mampu alat tamami kana nyampurnakeun. Padahal mah mampu eta jalma teh keur nyampurnakeun. Tapi manehanana pura-pura teu mampu. Itu. Padahal mah mampu keur naik haji teh. Padahal mah manehna teh jalma anu kaasup jalma mampu. Gitu. Tapi teu daek nyampurnakeun. Anu padahal pikeun anu mampu mah wajib gitu. Pikeun nyampurnakeun eta agama teh saperti rukun Islam teh kan 5, nu terakhir munggah haji. Kuduna mah disampurnakeun eta kaislaman teh ku cara ngalaksanakeun naik haji. Padahal mah mampu tapi teu daek ini. Teu daek daftar-daftar acan. Eta teh hiji aib sebenarnya saur Abu Thayyib. Kakurangan kagorengan di manusia. Komadi saur Kanjeng Rasul saja anu aya
biayana keur naik haji berarti geus nisab. Tapi manehanana teu daek we init. Teu daek we ngalaksanakeun. Maka di mana mau teh paliyamut insya Yahudian atau Nasranian. Lamun mau teh naharek jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Eueuh pilihan keur Islam. Namun jalma mampu keur naik haji boga biayana senilai sakitu sabaraha ayeuna mah 45 jutaan. Tapi henteu daek ngalaksanakeun, teu daftar-daftar acan. Maka itu teh aib kagorengan. Wala budda jeung teu meunang henteu li talibil ilmi ka jalma anu niangan ilmu ka para pelajar, para santri. Min saharil layali tina kudu nyaring peuting, tina daek nyaring peuting. Teu meunang henteu cenah kanu nyangan ilmu mah ka santri lah utamana. Kudu daek nyaring peuting. Ulah sare wae ieu mah peuting tara nyaring beurang beak ku sare. Untung teu buruk ge ta panon. Untung teu buruk ge panon tah ayeuna. Peuting dipake sare, beurang dipake sare. Kama qala syair, kama qala seperti parantos nyarios syairu anu ngaduhan syair. Biqadril kaditaksibul ma'ali faman talabal ula saharul layali. Biqadril kadri, biqadril kaddi gitu. Biqadril kaddi ku ukuran kamasakatan, ku ukuran kaperihan, taksibu neangan jalma, neangan jalma santri al ma'aliya kana pangkat anu luhur. Paman mangka saha jalma talaba anu neangan ieu jalma al ula kana darajat anu luhur, kana pangkat anu luhur, saharo maka kudu nyaring jalma al-layaliya dina ti peuting. Jadi neangan darajat kaluhuran teh, darajat anu luhur tinggi kamuliaan. Sesuai jeung kaperihan, kamasakatan. Al ujroh biqadril masaqah. Ari buruhan teh ku ukuran kaperihanana. Wa idza badagta budigta. Wa in kancasta kuncista. On badag gitu. Kapayahanana badag hasilna oge. Mun kences gitu ya na. Kaperihanana eueuh kaperi gitu. Tembung hese moisan oge. Kuncista tah saeutik deui. Nu dihasilkeun oge. Jadi sahaja mah anu neangan darajat anu luhur maka kudu daek nyaring ti peuting. Osok nyaring peuting. Sim kuring tengah peuting jemplang jempling. Ti peuting jemplang jempling sim kuring hayang ngising rek kaluar sieun anjing. Akhirna
sim kuring ngising na piring. Isuk-isuk kuring nyaring laparna kaliwat saking sim kuring nguriling neangan piring. Aya nu meleding seungitna kaliwat saking asugan teh kueh odading sing goreng teh kuring anu peuting. Nyaring teh ngan saukur hayang kieu hayang ngising engko geus kieu geus ngising mah es deui we. Lagi itu santri mah kudu daek nyaring teh peuting lamun hayang darajat anu luhur anu mulia. Tarumul izza summa tanamul laila. Tarumu naja anjeun atawa ngamaksud anjeun al izza kana kemuliaan. Summa tanamu terus sare anjeun lailan ti peuting. Summa tanamu terus sare anjeun lailan ti peuting. Ya gusu maka teuleum anjeun. Ya gusu maka eta teh sarua jeung teuleum anjeun al bahra dina lautan min talabil laali. Ya gusu maka eta teh sarua jeung teuleum al bahra dina lautan sahaman jama talaba anu neangan ieu man al ali kana inten mutiara. Tarumu ngamaksud anjeun al izza kana kamuliaan. Summa tanamu terus sare anjeun lailan ti peuting. Ya gusu teuleum anjeun al bahra kana sagara min talabil ali man saman jama talaba anu neangan jama al ali kana inten mutiara. Ulumul ka'bi bil himamil awali. Ulul ka'bi ari luhurna kapangkatan. Ulul ka'bi ari luhurna kapangkatan. Bil himamil awali eta ku angkeuhan cita-cita al awali anu luhur. Mana kemana bi teh? Ulul ka'bi bil himamil awali nya eta. Wa izzul mar'i jeung ari mulyana manusia fi sahari layali eta dina nyaring ti peuting. Aduh keukeuh ya. Kudu loba nyaring peuting. Wa izzul mar'i jeung ari kamulyaan jeung manusia teh fi sahari layali dina nyaring peuting. Gitu. Ari luhurna kapangkatan teh eta teh kusabab boga cita-cita anu luhur. Matak aya geuningan saur ulamanya. Kun himmatuka fis suraya. Jadikeun cita-cita anjeun seperti bintang suraya. Aya bintang surayanya ayanya. Aya bintang suraya. Sok caang. Berapa eta bintang caang.
Sing luhur hartina mah cita-cita teh ulah kagok-kagok gitu. Sing luhur cita-cita teh ulah ieu mah lah atuh sama teu kemana-mana we ieu mah lah gitu. Sama teu kemana-mana we imang ngaji teh lah. Sama henteu uniko usaha nimpu kolot. Tambahan teu ulah kitu, tapi kudu bener-bener ngaji teh mun ngaji teh hayang naon? Hayang ilmu. Hayang jadi jamaah anu mulia. Mulia sabab cek tadi oge luhurna kapangkatan tergantung naon? Tergantung cita-citana. Hari mulia numutkeun Allah, numutkeun Rasulna mah kitu kudu susah. Hari hayang mulia saukur cek baol hayam bari kali tiup baol hayam. Mulia gara sok tempo. Muliana cek baol hayam eta. Jadi hari kamuliaan manusia teh tergantung daek jeung henteuna nyaring peuting lari hees wae mah kumaha nya dimulia cek batur. Tarokta. Taroktu ninggal kula. An-nauma kana sare. An-nauma kana sare. Rabbi nun pangeran abdi fil layali dina pirang-pirang peuting li ajli ridhaka karana milali ridho Gusti ya maulal maula ya maulal mawalinya ya maulal mawali ayu anu ngurus sadaya alam. Taroktu ninggal kula anu makana sare Robbi nun pangeran abdi fil layali dina pirang-pirang peuting li ajli ridhoka karana milari ridho Gusti ya maulal mawali zat anu ngurus sadaya alam. Gusti abdi pangnasok teu loba teuing sare peuting teh anu tujuanna mah li ajli ridho ka hoyong ridho Gusti abdi tarapati sare teuing peuting teh karena hayang dipikaridho ku Gusti zat anu ngurus sadaya alam. Waman romal ulamin ghairi kadin adha'al umra fi talabil mahali adha'a ngahambur-hambur atawa noler atawa nyia-nyiakeun adha'a nyia-nyiakeun al umra kana umur enak ujug-ujug kadinya waman sareng sahaja ma roma anu ngamaksud jalma ula al ula kana kaluhuran
min ghairi kadin barita ya kapayahan ado amangka noler-noler eta jalma teh al umroh kana umur pitolabil mahali dina neangan kaluhuran neangan kapangkatan saha jalma anu bertujuan anu ngamaksud hayang boga darajat anu luhur min ghairi kadin bari henteu daek susah payah embung capek adoa mangka eta jalma teh sarua jeung ngahambur-hambur nyia-nyiakeun al umroh kana umur sarua jeung nyia-nyiakeun umur fi talabil mahali dina neangan kaluhuran darajat kumoal aya na kumoal hasil-hasilna gitu sanajana pika beak umur oge moal manggih gitu darajat anu luhur tanpa daek susah tanpa daek capek pawaffiqni ila tahsili ilmin pawaffiqni muga-muga masihan taufik ka abdi Allah ka abdi wafiqni maka muga-muga masihan taufik Allah ka abdi ila tahsili ilmin kana ngahasilkeun ilmu ai taufik teh pertolongan mudah-mudahan Allah maparinan pertolongan ka abdi amin gitu ila tahsili ilmin kana ngasihkan ilmu mudah-mudahan itu sanajan jeung taradaek nyaring peuting ge aing ngadoa mah kudu mudah-mudahan Allah masihan pertolongan ka urang sadaya pikeun ngahasilkeun ilmu amin ya rabbal alamin wa ballighni sareng mugi ngadugikeun Gusti ka abdi ila aqsal ma'ali kana puncakna kaluhuran ila aqsal ma'ali kana puncakna kaluhuran ai kahayang mada gedenya mudah-mudahan ditepikeun ku Gusti kana puncakna darajat anu luhur ittakhid kudu ngajadikeun anjeun al-laila kana peuting jamalan kana naon onta kana saperti onta tudrik maka bakal manggihan anjeun bihi ku ieu jamal ku ieu onta amalan kana anu dicita-citakeun kana angan-angan ittahid kudu ngajadikeun anjeun al-laila kana peuting jamalan kana onta tudrik maka bakal manggihan anjeun bihi ku ieu jamal amalan kana anu dicita-citakeun jadi ku urang kudu digunakeun waktu peuting teh pikeun kendaraan lah kendaraan seperti onta mah jiga nu cileuy nya gitu. Tapi naon teh teu weleh we ari ngalengkah mah nepi kana tujuan. Zaman baheula mah kan kendaraan ti Makkah ka Madinah onta. Ari onta majigana teh tara lumpat kawas kuda.
ngalengoy gitu. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, penting teh kudu dipakai jembatan, itu dipakai kendaraan ker mencapai anu dicita-citakeun. Jadi waktuna penting, kesempatan. Komo mun penting anu sepertiga ke akhirna kan teh ya. Oh. Insyaallah lamun orang geus bisa ngagunakeun peuting sebagai alat kendaraan pikeun menuju anu ku urang dicita-citakeun, maka bakal nyampe kanu eta dicita-citakeun. An syaratna sekali deui kudu daek nyaring ti peuting, gunakeun peuting teh ulah keur sare wungkul gitu. Nyaring peuting. Qala musannif wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na wallahu a'lam bissawab.